Masih stay di Tataros Kanungartos. Tenggelam, like, comment, and subscribe sareng share oge. Masih dari depan pada Gunung Goong teh nya. Tah, kumaha saur Kang Asep teh? Ulah wakna bahas Gunung Goong. Mending urang ngobrol aja Mang Nanang. Oh, Mang Nanang ya. Iya, tentang Mang Nanang teh boga bisa apa bisa naon kan ya. Sekalian promosi we Mang Nanang teh gitu kan. Tah, kumaha ya. Kapungkurna kuda lumping. Pastilah Mang Nanang ge boga sejarahna. Mang Nanang kan di jauh kan lain sanes orang di asli kan Mang Nanang mah nya. Sanes pasti Mumbara ka dieu teh aya caritana. Kawita di mana? Kurang kuat enak mah di dieu. Asal kumaha wah lahirna ti nog, wah lahirna ti batu atau tinu lahir dari seorang ibu yang baik. Kumaha ieu? Mang Kawita tiasa ka dieu teh. Kumaha Mang Nanang teh? Jika siaan dingin. Oh. Di rumah teh lempeng juga jidan. Mana nggak bisa? Tuh. Dari Mang Nanang kawitna tahun sabaraha dia teh? Gelap deui. Atau suami pasti nanya. Tapas iya. Cerita cerita mau dia Bau tadi teh pan bade ngaulas sejarahna Gunung Goong. Tah, kumaha eta teh kawitna sejarah eta Gunung Goong teh? Ada bedanya untuk mendalami masalah sejarah eta mah mungkin kedik-kedikeunnya aya apa ya apa bisa mah teh sanes sepuh sanes luput aduh nya jam-jam patarosannya patarosan nu patarosan sanya mah tukang parkir pasti apal kan tukang parkir mah Tukang parkir. ya orang nanya kenal alamat tukang parkir pasti apal Iya oke. tukang ojek pasti apalun Tapi lamun misalkan urang nanyakeun ye alamat tukang ojek, sakeun urang nanyakeun di pangkalan ojek buah 2. Pak, hari Perum Papua di mana? Mau apaleun? apaleun ayeuna mah geus canggih make HP Google Map aya bah Google nya Lo telah buat Google, kau bisa Googlean? parah kok Google itu kan Oh YouTubean. ekspor tut sensor telat sensor Mengapa diulas saya tak sejarah Gunung Goong? nah kalau tambah namanya Gunung Goong sejarahna tambah lama Gunung Goong teh aya batu 100 kenal 100 pohon di Mamengar teh Memengar teh naon namina? Mamengar teh pengantar mah sebutan Puncak. puncakna Puncak. pusarna gitu mulai terus tanya terus dia di ramal nama batu nate Lainnya tidak mal di mana pas di Jian oh hijieun di Jian Taruman di Jentarum oh siga nama ta asal usul asal usul kejadian longsor di Canalang teh di nu eta sih kan iya di nu kesalahan kesalahan di eta untuk mana tapi dah bawa penyeran karena Oh jantan panginten kirang tutumbuhan di luarna gunul pangintennya jantan merusut gitu pangintennya terus saya tangkalang terus aya di pelakana batu sekarang tembok namanya semen karitu semen hari itu penteng. terus dibasmi Punten Pak ari sejarah Gunung Goong paling mana? iya paling iya di luar perkembangan sakit tuh batu Gunung Siga Goong. Batu juga Goong. iya sama nama gitu Tapi aya nu nyarios oge teh PU. Paling teh Gunung Goong nya salah teh. Tapi aya toko pewayangan cenah saur
aya lah narasumber di YouTube bagi ninggal. Ya, Nah, laras eta teh nya teh tepongna gitu. Ada Cina. rasa kalana baheula. Saha tah? Aya saha? Luka ada udah ada teh itu kerang apa gitu nya di rasa kalana mah. Cepot. Demi tepong. Jami udah kayak nama ada Garing. terang gitu. Biasa disebutkan demi tepongna tau. Oh, tah. Cepot. Pas 100 tahun kapan. Sanes cepot. Sanes. Kali segala saudara Oh, aya samaran mana? Eta sama. sama bapak itu iya ada kadang-kadang gitu. Paingan tata nih. Cici Oh, iya. wae bener. Aduh aya Ngumput bunis di Caang dasar bari teka temong tah ieu. Pan teka ciri. Seunya. Teka tingali soro nyumput bunis di Caang negara bari teka temong. Mangarang semar mesem. menawi teh makanan badan aya. Semar mesem naon? Gitu. Onok-nok. Lain. Aya we lah tong dibahas gitu mah. Bejakeun. Bejakeun. Ya terus Coba sebenarnya sampai ngebahas eta nya. Nah, terus kumaha Pak Bu? Salian nanti sejarah eta. Anu ku Pak U ka ada inget kenapa? Uningaan. Pirang. Kapirang. Ke film jadi Kapirang. 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 Nah, pau gitu ngertiin kok pirang teh naon. Bahasa Kuningan Ya apa? masuk pakai arang gitu mah. Oke. Menghideung. Apa tuh besok kalau nyate gitu pirang teh. Aya di Pak Bu. Eta teh eta kal ageung nah saurang teh di teh laras. Yang pasti aya. Aya. Hari ngaran-ngaran di gunung tong moro-moro di gunung, di handap gunungnya aya tanggalan. Panggeutik itu. Moro di gunung. Ku pom bensin ge gigireun aya. Nah, eta oh iya, pas eta kan kantos aya anu salah satu korban aki-aki teh anu sesepuh. Nah, anjeunna teh suka. mun pasukan sumping ka dieu. Saudara teh hayang nonton wayang laras teh. Karena situ ya nana cari wasanana itu ya. Ya, ambil banyak masih kita mau tahu nih aku di sana. Anjana teh nya cara kami anjana manong tuh ada abi mah sarang aparat di tempat itunya bare runin itu bare buang material anu telah sono pertama ada anjana pernah soal nonton jadi lamun terjadi anu jam 5-an korbannya karena ratusan jadinya ratusan nonton film menaringa pas saatnya ke banjir ke banjir gede Jantan jalan ka dieu. pasti katak seureun eta sakenong nadran nya anu Sanes nonton wayang. Berarti sanes pada nonton wayang. Kita mah lulus salah satu narasumber paunya. Enggak ambil gitu terang gitu tekan harus apa uang gitu. namun abah sukar jasana dia warnanya teka timun anjir teh Keuang. ka uang gitu nya si badan teh sadayana tapi saur anjeunna teh dino pasang suara teh suara gamelan wayang Dilebet ke tapi dilebet eta teh saur anjeunna tapi selamatnya ambil poe tapi lu jangan kubur. Dugi aing masih aya. masih ada Coba. keajaiban alam Buat oblok. Nah, kan ngaring-ngaring musibah mah urang mah saukur bisa mencegah tapi tidak bisa menghindari. Tah eta gitu. Maka aya BMKG oge kan teh urang teh bisa siaga jadi sebelumnya udah bisa ngungsi gitu. Tapi kan anu sarupa teh apa ya bawa urang teh keur beberes teh jual tsunami kan teh apa. Akhir gitu. Di Aceh Nah, mananya naon BMKG teh
Nyesek apa mana? Mana masak gitu ya. Iya, supaya diseneng deui. Itu yang tahu sebenarnya. Oh, tahu Pak. Kamu bade. Biar tahu ah. Bade dikangeun mangana Pak. Cipana di dia atau di dinya mana teh. Nah. Duh. Tahu we unggul opiana teh. Ya naon tuh? Alah, telepon itu. Hebat. Telepon. Patos kan nuju syuting gitu. Mama nuju syuting lah. Kok kemana-mana nya di dia wae ke bakal aya acara nu selanjutnya rame lah.